Brad, lain euy wayah kieu lamun nyuh mie jigana nikmatna luar biasa Brad euy. Rada hade eta ide euy. Yo, Seger aja. Make cengek geuningan. Aja. yang nyuh mie euy. Aki-aki teh kau pengen orang cicing hayangan nitah baedaan. Bae atuh Bi, hayang mie ayam bawang euy. Heuh atuh aki-aki mah. Ini yang minum euy. Urang? Heeh. Biasa we orang mah favorit Bi. Favorit. Kari teh ning mie kari nih. Nya. Kayak kari naon itu kudu puguh. Si Bibi bisi lieureun teh. Kari naon? Eta sugan di bibi ayana kari naon? Kari ayam, kari sapi. Naon ge aya di bibi mah? Oh iya. Ujung tuh. Nya geus atuh. Bebas lah kumaha bibi we, heuh. Lu penting mah ulah kari jut we. Bi, Nyebut kariut kana panon urang maneh, kana beungeut urang panon eta sia. saha anjir urang mah kasih bibi ka itu bieu mah. Ari biasa eta ngelet ka urang ke head sia. Henteu sing demi alek lagi henteu. Jaga bos sia kariut. Barin lagi pan didinya mah henteu teh kari jut ya guys ya. Henteu teh kari jut atuh dinya mah segitu limit kitu eta beungeut teh guys. Bibi mah nih hariwang budak nuturkeun wae bikang. Nya wajar atuh bi. Ya pan siuda teh ayeuna teh geus bujang. Geus masana puber. Ya. Terus ayeuna nu nutur bikang, geus ilaharna di mana-mana ge kitu. Tapi jelema eta nu dituturkeunna. Jalma atuh Ngomong gitu. Ya guys ya. Ya, anu henteu wajar mah lamun siuda ayeuna nu nutur bikang tapi bikangna eme. Tah eta kakarek. Teu wajar. wajar kumaha. Siuda arek disebut normal lamun nu nutur eme bikang. Teu normal berarti. Ieu nu teu normal mah nuturkeun embe jalu Pira ku jalu jeung jalu deui eta disebutna LGBT nyaho teu. Tidak. Itu tapi masalahnya lain di dinya. Ya, masalahnya apa yang disebut wajar? Apakah yang disebut normal? Lamun siuda ngareuneuhan me eta masalah. Ya guys ya. Eta masalahna. Bisa wae ieu ya anjir tarumpah wiro sablang ya. Brad, ari aceng dosa naon ya Brad, kami toha Brad. Kumaha gitu? Ayeuna mah geus tara ulin-ulin acan Brad. Ulin ke mana? Tara ulin ka imah Brad, biasana hakpan sok jebul Brad. Ka imah aceng. Nya, Ayeuna taranya. ayeuna mah tara pisan Brad, jebar ada beda Brad. Sugah mimitina kumaha aceng eta pernah teu ngalakukeun naon gitu anu teu biasa. Bisi anu nyieun keheul eta mitoha kumaha mimitina. Pirage aceng kieu Brad, tadi nama karunya. Kakolot Brad, geus bagian menikmati masa tua geuning Brad. Terus Tah si kebon kalapana teh ku aceng digadekeun Brad. bon kalapana digadekeun Nya Brad, jala. henteu Brad, teu bisi dicaram. Ya omongan saroceng ya ampun teuing maneh. Please ceng. Ya. Heueuh maneh niatna mah karunya. Niatna mah karunya. Tapi pan eta mata pencaharian bah oon sia teh. Mitoha dinya teh baon lin. Nya Brad, Saleuwih oon anjir ya minantuna mah parah anjir. Ya mata pencaharian terus manehna rek dahar ti mana atuh saroceng sia teh. Digadekeun kebon aku maneh mah. Parah anjir saroceng mah. Untung anjir teh dipecat jadi minantu ge maneh. Bisa wae ieu ya anjir ya hileud kalapa ya. Naon aneh? mananya deh? Nanya naon? Anjir. Hareudang anjir majuna yuk. Yo. Keren. Teu hareudang make baju ieu mah Brad. Meuli baju ieu mah pan langsung aya AC-na anjir. Moal hareudang.
Please kos, iya baju anjing lain ruangan perkantoran sih. Kayaknya pakai AC segala ini. AC naon aja? Maksudnya angin cepoi-cepoi jadi adem hawana teh. Cepoi-cepoi sket. Kagak mana euy. Kosim atuh gitulah. Guys, nyadar tuh guys. Iya. Nyadar tuh. Jika vokalis Malaysia anjir anu slam geningannya. Gerimis mengundang. Ah eta anjir. Kan iya mah slam kayu anjir jeung slam Aibon. Gitu. Yang puas nya mah. Digagah asli euy. Luar biasa ya. Beli di mana nih? Biasa berat, gaya doang kok sih mah. Gua gandeng nanginjem ti si Emo. Banyak aing meuli. Ya, tinggal meuli eta nakaranjang koneng didinya tah. Tinggal check out sete kosim. Inyeum erakeun anjir. Check out berat. Heeh. Kelatunya kosim ek nangan imporan dah heula. Naon sete anjir jadi kanarana ieu maneh. Pan ke check in heula kosim. Di hotel heuh. Ke karek check out. Lilin. Boa ebah. Henteu kudu anjir check out nakaranjang koneng mah henteu kudu check in heula kos. Teu kudu anjir. Emang dasar cek aing ngisi kosim otak cek aing gitu. Bener tuh guys. Keur marempak anjir ngaras otakna si kosim mah. Ripuh. Ya, teu kudu kos. Jeung kudu check in sagala anjir. Ka Oyo. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir. Korong garing ieu. Berat. Aya didinya ke lamun ngawinkeun. Ek tatanggapan wah ek nangkap naon sugan. Ya pasti atuh anjir hajat mah aing kudu mewah. Dangdutan aing mah paket lengkap geuningan kuartet geuningan lengkap pokokna mah aya drum aya suling aya gitar karar itu. Dangdut kamonesan. Nya atuh. Pasti eta mah guys. Tapi cek urang mah berat. Sapada-pada pandal kamonesan dangdut kamonesan alus. Ulah hayang ngap dangdut mah euy. Kaditu napan sok jadi band anjir. Jadi band kumaha dangdut teh. Dangdut beda jeung band atuh. Pan kadituna baru sok ribut anjir aya dangdut mah. Gararut teh anjing. Kan atuh sok jadi benjo atas gede kieu. Benyol banyot atuh teh mah. Mana wae aing kosim ieu. Moal aing marek nanggap wayang aing mah bisa garlut bener. Ngap wayang aing. Cek kosim mah wayang ge ulah berat. Asli. Ulah naon? Ulah wayang. Bisi garlut. Heueuh da wayang mah garlut kos. Ya, entong make jeung ngaluarkeun bobodoran eta anjir geus teu rame, geus basi nu baheula. Heueuh nyaho aing ge wayang sok gelut si cepot jeung buta gelut. Penontonna mah tara. Manya kosim ngaluarkeun bobodoran baheula tuh kosim gitu loh mantu masa kini berat. Anjing masa kini ieu. Ye, pangna di dinya ulah nanggap wayang heueuh. Dalangna teh sok purunyus anjir heueuh dikodokan dengan kumaha sia lamun pas Sri Kandi anjir di emak-emak ku dalangna pelecehan seksual kadituna. Ngalin Si laing lamun nu jadi naon teh dalangna pasti anjir purunyus. Dedenya mah lain ngemak-ngemak Sri Kandi anjir. Ngemak-ngemak ieu naon teh ngaran teh sinen pasti oge. Tak sih mah teu tulus jadi dalangnya baheula. Moal aing moal tetanggapan. Aing mah rek nanggap ieu we, moal dangdut, moal wayang, rek nanggap doger monyet we aing mah. Ya, satuju kosim. Karesep eta kosim. Irit, karesep. Doger monyet. Ya, cek aing kosim. Favoritnya teh. Ini aing kan nanggap doger monyet 7 puting. Canepin ka ngalungsar mah anjing monyetna ku aing ditangap. Kalem we kos. Favorit doger monyet cenah ieu. Hah, bisa wae Sun Gokong ya.